heula biar cerah. Udah cerah. Coba saya nu kurang euy. Cincang di depan heula ieu. Yang kada merah merona. Astagfirullahaladzim, eta ucrit maneh dibedak budak-budak coba di jalan gitu. Eta maneh nanaonan bedak di jalan gitu, eta deleng banget maneh bodas gitu, maneh make naon? Ih nya tuh panucit mah gaya style artis Korea. Ucrit teh bade jalan-jalan emeh. Ieu lain masalah jalan-jalan nah ucrit sia teh. Yo maneh teh budak di ayu budak ngaran budak maneh mah kudu ulina ogenan ucing sumput ngaduk kaleci tuh jeung si Uden maneh mah lain ieu mah ngomong bedak naonan atuh eta teh bae we ih sidik pisan ka ucrit teh teu pantes ngaran budak mah ulah kitu eta teh cik lampu eta banget maneh me ingin nangeun aing lain ku masalah naon eta banget maneh budak-budak eta mah bodas kitu ieu make naon nya heuh aku da ucit mah gaul make skincare eta maneh make naon make skincare emeh ayeuna mah zaman budak leutik gina di skincare urang mah curiga lain make skincare maneh aing mah curiga maneh make tai domba ieu naon tai domba make skincare atuh ucit mah ayang glowing teh make skincare zamanena mah da aing mah teu ngarti ucrit naon skincare teh teh nyaho aing mah apal mah aing mah daun euy dipeupeut dina ieu kana beungeutkeun tah eta bisa jadi aus pisannya teh nyaho bodoh teuing maneh rek make skincare rek make tai domba ke sabodo teuing ngan eta maneh ulah dibedak di jalan kieu maneh sok geulis maneh naon bae we atuh maneh garira pisan aing mah Gusti teuing emeh nama kabita kus skincare urang ha alus glowing mantak glowing skincare urang mah tadi mah ngagogoreng teh domba da maneh mah geus atuh kitu mah ari kitu teh nyaho emeh tadi kitu teuy moal saat tadi ngaledek maneh eta mah lain skincare ieu eta mah pira oge paling oge tai domba eta mah pasti au kakak ieu naon atuh emeh ih eta katampo kakak emeh di dieu bieu maneh mah gelis naon atuh maneh lebay lain ku masalah nempoan nu geulis kakak ieu ari lempang nempokeun jalan lain nempokeun nu kitu emeh we bieu kajeduk maneh nyeri ih maneh mah saya lagi sakit tuh lain ku masalah nu kitu eta naon nu ditempo ya tempo meh orang Korea mah make skincare atuh dari list ieu tuh ih da geuningan maneh mah seru jeung si Ucrit ge tadi ngomongkeun skincare eta teh naon kapan emang mah teu ngarti eta teh naon paranti beungeut meh paranti beungeut paranti ame kumaha ame ya ame glowing jiga ieu kieu emeh hayang atuh ya amun bisa kitu emeh kudu make naon emeh alus ya ame bagi geulis emeh geuningan ya kurang di bejaan emeh mah cukup make eta naon make tikotok anu dilebuan ih pakasok teh kira-kira sia kira aku banget urang rusak ya geulis erek digeulisan dari make tai kotok sia mah ieu mah asa kudu kasih nyai kieu teuing mah meni hayang apal naon ari skincare si Ucrit ngomong skincare si kakak ngomong skincare aing mah jadi penasaran kieu teuing mah aing mah kasih nyai we ayeuna mah biasa lembah kan kulit aja yang beli kaktus ya sendiri men sebab di kaktus Korea sih kan nyai kenaon ih sombong pisan ai si nyai nya ih sombong pisan ai si nyai nya
can ieu kumahanya. Tuh Gusti. kumahaan eta, Urang mah Eme. urang hayang rusuh ka maneh ieu tapi ieu. Astagfirullahaladzim. Ya itu lo atuh urang. Teuing cek aing ge eme. Eta banget. Eta banget ke dikumahakeun. Ya tuh cang. Make naon sih? Eme yang apa? Bener si emeknya. Usan kanyaho eme maneh teh hirup teh. Ih, Dia teh skincare ngaranna. atuh nempo eme. Ulah ih. Atuh nyai mana sok koret-koret teuing da eme teh panayang jiga batu. Ulah eme. Naon cik eta? Kita skincare ngaranna. Eme oge nyao. Skincare. Padahal mah ting naon eta teh eme ge apa eta teh? Nu kitu teh apa eme oge Naon? Skincare li? Skincare. Ni udiknya hirup teh. Hirup di mana eme. Urang mah di Ciendog atuh. Palingan. Urang mah Skincare nu kita mata glowing nya teh. What? Menta eme. Moal atuh meuli. Udah. Urang teh kena online meuli. Kabel ieu eme mah erek sabaraha ogena. Oh, gak duitna. Tuh, rek minjem ka nyai, pakolikeun heula ieu naon? Ayang ningali Ulah lampu. Eta oke lamun geus merekna apa pan eme bisa meuli sorangan meureunaan online sorangan, pesen sorangan. Geus ada neng emeh ieu cicing nyai hayang nginumnya. Awas ya ulah diorek ieu. Awas ieu nu nyai. Tapi da ieu teh sieun si nyai na aya ieu teh. Tapi da hayang apa ieu teh kumaha? Cukup cukup. Kalau kayak memang kalau katunu ya tuh dulu sare urang itu satu tuh. Iya nih sih emeh di dia. Iya seperti geus semula. Sare di dia kesarean. Neng sare. Iya si emeh menikmati berakina di bere naon nih. Masih diberi naon itu cowok gitu di daran. Kayak di emeh mana oge. Dali orang di Ya naon sih aduh Gusti. Astagfirullah. Meh. Emeh teh Eta banget kunaon emeh. Meh. Naon sih ah? Eta banget kunaon. Banget Astagfirullahaladzim. Banget orang mau udah hees kieu. Kumaha sih? Ih lain ih. Emeh ih. Sama kunaon kira tempo. Naon sih? Kembali emeh mah geus. Obat kurang emeh. Astagfirullahaladzim. Ayo teh panas ayeuna kumaha tuh ieu teh. Iya, jam apa namanya korban